Allah teh geus ngajadikeun dua utusan anu hiji mawa laknat anu hiji mawa rahmat keur sia batur nyerbut raja ka aing ieu bukti meureun tina pagawean lain aing ngaku Malik Yaumiddin teh nu ngarajaan di poe akhir jing tuh sia mah ngomong teh ka mana karep we murtad sia nu ngarajaan poe akhir mah Allah. Oh jadi Allah nu ngarajaan poe akhir teh. Heeh, ari ayeuna naon? Hancip keneh. Goblok lieur aing lieur. Ma di dinya aya mad tabi'i, aya mad badal dengekeun ku sia. Aya anu 2 harakat, aya anu 3 harakat. Aya anu ngahartikeun ma eta pikeun. Ma perkara li pikeun ki maneh. Nu bakal karasa ku sia teh engke di akhir boh amal hade, boh amal goreng. Itu jadi sia teh tina amal-amal anu soleh engke teh dipapag ku malaikat teh disadiakeun surga disadiakeun widadari dipapag sia menjadi raja di poe akhir teh tina amal-amal anu hade dan sabalikna lamun sia amal goreng lain dipapag tapi dipepeg sia teh kabina-bina teuing sia mun teh jadi akhlak deuleu amal eta teh Quran teh ukur digugulung teu bukti. Bagi ya, dola gareng, karep sih, mak bapak sehat itu, nampi nuhun karena pembagi kiraja, nah si tadi ngomong je, oh dah, kuring ngadenge, beja malahan di pasar ear. Tukang suuk gujrut, tukang sate recet, tukang martabak nyararita, geus jadi bukur catur kemang carita akate cenah ngaku raja di ieu tempat. Lain dewek jelema ngararomong ka dewek cenah raja dewek sia montong nyungkun. Jadi penjilat ulah ngabogaan negatif thinking sih teh. Reng bagea syukur goblok. Nya sia teh matak ulah dibabawa ge kitu. Basana keuleuh aing ngariweukeun. Ngarasakeun berarti teh mah. Engkau manehna ngaku beragama ya lamun hate kolot diganggu indung jeung bapa kagores hatena ku kalakuan anak sia dosa goblok sia sok ngomong eta kalancuk si eta sebab Gusti Allah tuh modek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa ridho hampura indung jeung bapa dengekeun sia. Tapi aya kitu teh mah naon sabab? Sabab indung ngakandung 8 bulan melendung tapi indung teu pundung. Da geus takdir tinu agung sanajan indung ngandungna nyerina kalangkung-langkung indung tara ieu pusing goblok ku kalakuan anu jadi anak itu jelema rame si cepot gitu si cepot kieu hate indung hate bapa melang era ngajerit meratan langit ngoceak meratan jagat asal dipopokan ti ucing. Nah itulah bukan dosa. Pikir amelu. Beda. Membawa orang tua jadi malapetaka. Ulah kamu. Gus diuk cicing. Ayo ngomong ulah diulang. Tengenah
bicara hukum dia. Diam loh. Ini saya bicara tentang hukum. Tuh. Cak pikir. Eureunnan ieu pagawean ngaku raja eta. Ngariweuhkeun eta. Dieu patulah jeung nafsu. Bongan dimimitian, bongan dipancing aing teh. Rek, naon? Ceuk agama, tong mamawa agama sia. Aing geus mantap agama. Ai kalakuan mode kitu mah. Heeh. Dengekeun, dewek salut. Si lain geus ngomong mawa kana dalil halus. Ngan cekolot lamun init urang atau panginitan tina durukan kaituna teh sok jadi ruhak atau jadi lebu. Cek kacamata agama inna mal amalu binian. Ai segala rupa amal-amalan kumaha niat. Tong tina durukan atuh init nareng. Ulah make urat ngomong teh. Hiji-hiji na bangsa urang tinggalin dina sagala rupa widang teh eta budaya geus ditinggalkeun. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana, mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana. Tah budaya urang teh ngabogaan hiji budaya nyaeta sopan santun ramah tamah DP hanap asor kaituna tawadok malapah gedang kaituna supaya naon supaya ulah melengkung bekas nyalahan lempang beri gedeg siling mah eta teh lain budaya urang bari jeung teu sadar siling teh bau alkohol. Dewek oge mineng ngadengekeun jelema nu mabok di terminal geuning nyebut demi Allah bari mabok. Demi Allah anjing itu. Gitu. Lah, naon saya tahu lah sedang ngomong. Oh, anggape atuh Allah tepan geus ngajadikeun jelema kieu. Lamun aka rek mangeran ka Allah ulah benci kan henteu lain benci. Lain benci. Heueuh urang teh heulaanan sameme eta teh ka indung bapa heula. Penting eta oge teu nyalahkeun ka si lain, penting. Atuh nah ayeuna kalakuan odeh kieu. Nah ai kikieuan dewek teh maling ngagarong nganyerikeun ka batur. Heueuh ku ayana batur ngararomong si cepot kitu-kitu kaos nu goblok indung bapa memelang. Era ongko hampir unggah poe indung aing ceurik. Maca koran ongko si cepot kitu-kitu heuh dengekeun. Ulah terkontaminasi kuno kitu atuh. Teunah ta eta akibat tina nyaah teh. Nyaahna teh make teuing. Apa di dunya mah lamun make teuing pandahar oge aya sebuah teuing weureu. Siger tengah euy. Buru-buru sia geura tobat. Lain ngocoblak. Geura sumerah, geura pasrah ka Allah. Loba ada jelema nu ngomong gitu. Ada jeung nyana atuh sumerah pasrah mah kudu ka Allah. Gitu euy. Kumaha lamun Allah ngajawab, kumaha? Tong boro dina sumerahna dina heuteuna ge nu aing sia teh. Sing sok ngomong. Heuhnya. Tong boro dina pasrahna dina heuteuna ge sia teh nu aing narek ka mana sia teh?
lamun kitu mah tong pasrah kudu lieur ieu mah da agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir goblok da kudu kasaha kami toha ai Allah teh geus ngajadikeun dua utusan anu hiji mawa laknat anu hiji mawa rahmat keur sia cinegna jadi positif jeung negatif dibawa ku setan ku iblis laknat dibawa ku rasul rahmat keur maneh tah sumrah teh kainya jadi wedaekan mun aya kokotor tek bengek teu ku hanteu breng sabada jumaah teh gotong royong ulah nepi ka kaayaan runtah di mana wae komo ayeuna usum halodo taruntah-runtah teh sabab naon datangna hujan engkena eta runtah-runtah teh kabawa banjir menet dina solokan atawa dina got-got banjir kaituna saha nu rugi tak antal mautu qoblal mautu teh cing jadi gawe hatina kudu bisa maot saat sana mati beh dieuna da aya agama mah universal dogmatis mutlak absolut nyebar universal na eta tina antal mautu qoblal mautu teh nyieun hiji pagawean ayeuna keur engke kasalamatan ka hareup jadi nuna caritaan teh kudu disatukangeun akal jeung pikiran nuna letah teh samemeh deungel batur teh pikir heula bulak-balik nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun ta eta jadi beh dituna ulah nepi ka kajadian no action talk only naon teh hartina mun ceuk basa urang mah ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata dan nu penting mah kenyataan nya teu saeutik tina sampu teh rek sampeuna dipuyum tek-tek baik teu ku hanteu tah jalan kajujuran nepi ka kitu modalna ti koperasi nginjeum geura pe jujur kemangkeun napi ka batur mah batur tiba heula ge da aya teh goreng daging hayam teh tiba heula komo itu mah hayamna ge geuning hayam negeri disebut teh fried chicken da bahasa itu geuning beunghar euy dewek balik kulin ti Majalengka subuh balik teh nini euy keur meuleum Surabi ngahurungkeun ge ku hihid tina eta Surabi tuh tingali di Geger Kalong ayeuna aya Surabi sedan ngajajar dek jajan Surabi ngembangkeun tina nini teh subuh ide nama nah ieu teh malah likir ieu guru teh nini teh ieu mah rajen jajan Surabi nempo samping nini nu molongo ka jero tah bangsa urang mah kitu urang Jepang deuleu ulin ka urang nempo awewe geulis bareng jeung urang Sunda bareng nalajona teh kieu waduh hebat eta awewe ceuk urang Jepang ceuk urang Sunda oge anyir ping-ping nepi ka ngagelemong gitu susuna nepi ka neuner gitu eta cangkeng nepi ka ceking anjing gitu mun di bawah hees moal teu ngeunah kurang Sunda aya urang Jepang anyir itu beuheungna lamun make kongkorong anyir eta awakna lamun make baju kitu nyieun baju mun diwedakan nyieun wedak mun make halis nyieun sifat pikir sia mana tanu maju kitu ceuk aing oge eta bujur nepi ka kitu lamun nyieun cangcut mode kieu moal teu leuwih hade urang Jepang Aisyah lain cengkat nu handap gitu lain curug ieu nu tutunyuk teh ka batur boga anak buah nyieun pabrikna baju nyieun pabrik cangcut nyieun Aisyah mah ieu we nu ngacung teh kitu tah
Segi negatif nawa ya. Gerape aduh tah ayeuna tingali ku si lain ti mimiti datang ke kampung ieu kumaha oh memang kuring ge kataji ku kayaan tempat geus eta hate geus ngajawab entong make ngadebat deui ka aing eta nanaonan teh aya tangkal kalapa salapan jajar sajajarna salapan tangkal teu geuning tah pangna jelema nyebut raja ka aka teh cenah aneh eta kalapa nu ngolah kalapa hiji teh anger samangarna teh salapan keneh kumaha ieu teh nah ieu teh naon teh nu disebutna teh oh sihir nah ieu teh sihir apa kumaha euy pikeun ngabuktikeun deh bisi pajar bohong naon sia memapai asmaul husna teh haben we geuning Rahman Rahim Jabbar Qahar Malik jadi doa wungkul doa teh melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing malahan teu gablek ka kenyosna teh deui menta ka Allah teh apaan ayat tuh gas eta mah ayat dalilna ujuni astajib lakum doaan yad'u ud'u jadi ud'u didinya ulah bi mana menta tapi pengabdian dijawab ku Fatihah Ummul Quran memeh wa iyyaka nasta'in naon heula iya kana buduk pengabdian heula goblok gawe heula ieu mah ujug-ujug menta teu gablek ka kenyos salat ge mung ibadah ge mung aya menta terus goblok teu alah atau lamun kitu mah tong ngadoa lamun teu ngadoa sombong sia duh lieur nya lieur keur nu kupur mah tobat gitu tah cing jadi tobat urang akhir teh kitu dina pagawean urang teh cing mangpaat boh ka nagara boh ka bangsa husnul khotimah teh batur nyerbut raja ka aing ieu teh bukti meureun tina pagawean lain aing ngaku batur ngararomong ka dewek Malik Yaumidin teh nu ngarajaan di poe akhir anjing tuh siapa ngomong teh ka mana karep we murtad sia nu ngarajaan poe akhir mah Allah oh jadi Allah nu ngarajaan poe akhir teh heeh ari ayeuna naon hancip keneh goblok lieur aing lieur ma didinya aya mad tabi'i aya mad badal dengekeun ku sia aya anu 2 harakat aya anu 3 harakat aya anu ngahartikeun ma eta pikeun ma perkara li pikeun ki maneh nu bakal karasa ku sia teh engke di akhir boh amal hade boh amal goreng itu ya denge ku sia nu bakal jadi raja di poe akhir teh amal-amal sia mun hade sabab naon engke malaikat teh moal nyabut kada umur sia teh moal tapi mapag malah uluk salam heula malaikat teh ka sia akibat tina amal-amal anu soleh sia contohna di dunia Pak SBY bade ka Bandung tapi Pak SBY teh kabur di istanana teh bus kana bus aya beja ieu ka Bandung atawa ka Tasik Pak SBY numpak bus di terminal teh ngajajar petugas-petugas teh wartawan jeung sajabana lungsur tina bus teh taksi moal nawaran tukang beca moal nawaran naon tos dipapag daraja jadi sia teh tina amal-amal anu soleh engke teh dipapag ku malaikat teh disadiakeun surga disadiakeun widadari dipapag sia jadi raja di poe akhir teh tina amal-amal anu hade ngan sabalikna lamun sia amal goreng lain dipapag tapi dipepeg sia teh eta bina-bina teuing sia mun teu jadi akhlak deuleu amal eta teh Quran teh ukur digugulung teu bukti dijieun isim weh
monoton paingan ajab jeung ajab terus musibah di mana-mana dabongan teh paingan nu bodoh ulah di deketan teh kieu da ruksak negara teh kudu bodoh leuheung lamun bodohna alewoh mah da ieu mah katotoloyo tuluy naritahna lain ka ahlina ruksak we pan diancam ku katerangan ke dibejaan ti baheula lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu ka ruksakanana boa itu lain ahli mimpin negara teh boa itu lain ahli mimpin organisasi teh boa itu lain ahli oh karek boa bener gitu secenah beda-beda sok bantuan angguran dewek dukung dewek teh di luhurna ge Pak Adi Sasono aing jadi lu sok ulangan ukur ngugulung sangsara balangsak sangsara dituturkeun ku hate sia kul hu Allahu ahad kul bejakeun ku sia ka Allah we ulah pinduh ku boa Allah teh maha dina sagalana deui lain teu sang sok sia nyarekan deui ka aing kewadian anu kartieun heeh teh ari hate ka harti teh tapi geuleuh keneh ka aing padahal nate apal ai geuleuhan dagangan sahare dagangan setan nah la ilaha illallah ai diturut setan teh heueuh nya euy tobat teuing aka hampura atuh kuring suudon halus kudu lamun mangeran ka Allah mah kudu teh suudon teh nah ngan ulah lila teuing ngaliwat teh wungkul lamun teu kitu teu normal sia tak kitu deuleu innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh lain ngan ukur jadi doa wungkul deuleu sabab di dinya na ge innalillahi ailahi mah alif lam na ge alif lam li jinsi tuduh kana gawe beda deui jeung Allaha Allahu ilahi beda alif lam na teh karena gawe teh deuleu mode naon balik di Allah teh atau asa ti Allah mulang ka Allah teh ieu peureup di mana rek deungeu batur coba kembali kepada jalan Allah kembali kepada jalan Allah tong tulus genti ku ulas asih itulah migawe ini lain salamet teu eta ning dijabah mati yauma innalillahi aya nu maot teh wungkul aya pasaran digotong di jalan innalillahi teu nyaho pasaran mah rek diomean beda deui jeung aloha alif lamna eta mah alif lam istighraq nya eta tuduh karobuna robuna ai robuna teh artina pangurus he Allah mah nu kagungan pangurus tanu raeng maca sholawat mah eta pangurus Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus Latif bumi cai sieun angin oh eta nu raeng mah eta innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi itu beda deui daprak nama Allahu Allahumma alif lamna alif lam lil milki alif lam ma'rifat tuduh kana kecap kagungan mode Allahu nurun pan aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya cenah nepi ka dikir la ilaha illallah burinyai tah panggih jeung Allah aing tidak goreng ge burinyai sarua goblok teu panggih jeung Allah ka nyeri tuh dengekeun padahal Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya kitu kepan ar-Rahman teh Allah heueuh ngan Allah lain ar-Rahman tuh da ngalilieur batur atuh da lieur aing jatuh dengekeun heula ai ar-Rahman teh pan Allah ngan Allah lain ar-Rahman teu kaharti tanyakeun tong ambek panu bodoh mah kudu alewo hayang ngarti kumaha kitu hayang ngarti hayang ai ceuli naon ceuli naon paragi ngadenge mah barangna teh mah
celik naon hayeu nu rebing eta mah barangna dek nanyakeun teh celik naon kuping jejewir atuh teh nyaho naon celik teh ngaran heeh naon cenah celik teh ngaran anu mana ngaran eta nu rebing tah bener teh mah tah ieu naon tah celik ngaranna heeh tah ieu ngaranna naon celik jadi celik teh naon ngaran ai dewek sangaran cepot bener ai ieu celik saha celik cepot bener ngan cepot lain celik lamun dewek keur lempang ti kajauhan aya nu ngagupayan aya nu nyalukan ceuli ka dieu nyampeurkeun moal ceulikna moal heueuh kumaha lamun dicalukan cepot ka dieu nyampeurkeun jeung ceulikna heuh kitu goblok jadi la ilaha illallah teh eta teh kalimah tauhid nyakup ka sakabeh Rahman Rahim Jabar Qahar kabeh karungkup ku eta di luhur purpunan handap da pasuk aduh lieur kene aing mah ya eta mah kan kaharti bener aduh ai eta bieu euy ngasaan udud ngeunah eta udud naon eta bakona atuh da euy ti saha Kang Jajang teh Kang Jajang Tande bako tasik wah nikmat lain pohon mah eta melenghir minum kontrek wing cangar pluk naon kontrek teh mah euy bukan sok disiarkeun galuh tobat teuing bek tanyakeun ka urang radio Galuh kemana karep sia mah kitu lebah dieu silain sok hirup berbangsa bernegara teh di dieu urang buktikeun hirup berbangsa teh nyaeta pikeun paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan gotong royong hirup kumuh jeung urang-urang sarerea habluminanas teh koperasi aya anu etanana disadiakeun komo aya nama pan aya sakolana koperasi sia Ikopin naon Ikopin teh sakola ngeunaan koperasi manajemen eta Indonesia pek pikir ku sia tobat tanyakeun atuh kumaha kitu bab-bagan koperasi teh aya nama aya di unggal kecamatan cara mengolahna teh kumaha kuring teh boga perusahaan ieu kumaha tanyakeun supaya saling menguntungkan pek daek tatanya gara pek loba pangalaman eta deuleu supaya saling menguntungkan bab-bagan koperasi teh kumaha gitu kayak angkat gitu nya ceuk aing oge pek jadi akad teh teu tanggung jawab kana kajadian anu bakal datang heuda jelema teh teu sarua kabeh atuh sarua mah meureun cara ricing pek tong boro dina sarua etanana sarua sangaran we kabeh sadunya ieu ngaranna teh sarua ngarannya teh Udin sadunya Din teh ka mana itu Udin ieu teh kanya ka Udin anak saha anak si Udin wah kabeh kitu Udin pamajikanana Udin ngaranna teh geus lieur lieur atuh tak ku ayana dibeda-beda ku Allah teh supaya maneh nyaho saling hormat nu matak di nagara oge aya menteri kehutanan aya menteri perkoperasian aya menteri itu
lingkungan hidup tek-tek bengek tekuhan teu aya jalur-jalurna teh dianap teh tanyakeun nu matak ceuk Allah ati uloha wa ati rasul wa ulil amri minkum ngan di mana geus meneng cewek maneh pek balik deui ka Allah ieu mah lain bereng demo bari ka itu teh ngaruksak komo aya mah aya PT demo nanaonan kaituna teh tindakan anarkis we sedengkeun Allah teu resepkeun ka jelema-jelema anu nyeun karuksakan di ieu luhur bumi tuh pikir ku siling geus kudu geus dewasa kudu geus jadi bangsa anu geus dewasa ku ayana agama teh nu matak samemeh maca ayat teh taudan heula tah tina taun oge gerasong dari a'udzu teh asal tina kecap a wau da naon sababna sabab harakatil wau ilal aini jadi harakatna wau ditukeurkeun kana ain pasropa maka surup a'udzu ay akdiru hartina kedewasaan tuh jadi kudu jadi bangsa anu geus dewasa komo agama digugulung ay agama ngaku nu pangalusna tapi bodoh keneh belet keneh kumaha teh boa tadi taudan heula eta ayat-ayat teh nya da dina Quran mah eueuh taun aya perintah fa idza qara'ta Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim nuhun atuh ai geus masagi kitu mah kuring percaya kumaha lamun aka aya nu maehan teu naon da eueuh nu maehan ge bakal pae bu aya wae jawabanana euy kumaha lamun diteluh pek pek ai jalanna kudu kitu nyaan hampura we tuh kuring alus ngan bakal leuwih alus dewek naha apan silih minta dihampura apan alus jelema minta dihampura leuwih hade nu ngahampura jadi alus dewek bisa atuh nuhun ai kitu mah lir pendra barang nuju raos dina obrolan sapraptane pun ieu aleutan kurawa nu dipingpin ku Residrona putus satujuna margi seueur kajadian bencana alam di Astina sorak kana hal ieu geus nepi loh ra naon aya dengalut lu aduh Gusti cilaka mangkaning eta mah geus hampura jeung jelema kitu mah moal bisa nyeun dalih cicing rombongan biadab cicing sampurasun cepot rampes datan merah tangan deman ewo pakulingan ngerana ewo pakulingan ngerana Aswatama Anger citraksi dumareng sapartomarmo wirupaksa daruk citra lalu citra somati tariuda boma wikata jaya wikata jeung saja mana ya tiker itu tepat ulah kaget euy uluh itu kasepuhan ngahaturkeun semahaturan rawuh diuk sia diuk mangga sareng saha sepuh teh loba semahaturan rawuh sepuh syukur euy rontok wae gitu isna sia teh demi Allah didodet anjing kowe nah sia teh ngomong teh reng sopan reng
lamun si lain ngomong gitu teh sarua jeung ngarahetan hate bapak deh malikeun kain apa aing datang ka dieu nu mawi henteu sia manya raja kitu patut ya ngaran-ngaran raja mah kudu pinuh ilmu jemar panalar sugih ku pangarti leber ku wawanen ieu dengekeun kajadian di negara Astina loba nu cing calaletuk kajadian-kajadian alam musibah di mana-mana banjir longsor gunung bitu lumpur panas ieu teh sabenerna meunang tapakur sararea meunang istighosah menang ilapat cenah pajarkeun teh ieu kajadian anu model kieu teh gara-gara si cepot ngaku raja lamun ieu kajadian di negara Astina hayang reureuh nyaeta anu jadi raja ngaranna si cepot Astra Jingga anak Semar Badranaya Astra Jingga bin Semar kudu di begituna kaula datang ke desa Parakanca teh itu mangul utusan anu jadi raja mangul utusan anu jadi ratu mawa utusan anu jadi raja aya kajaba lintang tibakan lewat maneh Saparakanca ngancurkeun ieu tempat tingali bala dia bala tam-tam geus siap sigap pedang tamsir gada bini can rasa panah limpung dek lompat ka mana dek ngabecir tang teu diberik dek kabur tang teu disusul gitu sabenerna asa jingga aing datang ka dieu kajaba ti maneh ayeuna ini ti tempat balik ka Tumaritis entong make jeung aku raja di tempat perbatasan Astina Amarta ngeunaan kana politik sarua sia terek ngadudomakeun antara Pandawa jeung Kurawa kumaha atuh aceuk kuring oge ngecicing si teh ngaleucikan hate batur oh aiku kitu teh amanya euy amak ti popolotot oge eueuh simaan aya nu karurang ajar teu kailmuan ngamakna teh heuh geus sabaraha poe sia ngaku raja di dieu saha anu ngaku raja da abdi mah henteu sieun ngomong sia ulah make jadi dipungkir sagala ha sim kuring teh teu ngaku raja sim kuring mah mingpin marurang kalih di dieu mingpin para nonoman di dieu umajak nyaeta supaya masyarakat ieu teh cinta lingkungan cinta lemah cai silih asa silih asu silih asih mun usaha paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan gotong royong kasolehan sosial teh apaan ditunjang we ku bantosan ku ayana koperasi bisa maju daerah mun di desa panginten KUD naon sia KUD teh singkatan teh KUD teh jadi KUD teh singkatan mode SMP sekolah menengah pertama SMA singkatan kene sekolah menengah atas KUD cuma singkatan model Ikopin Institut teh Institut Koperasi Manajemen Indonesia gitu ari KUD singkatan nyari-nyari pika ambekeun aing atuh goblok deui singkatan we eta oge singkatan model ABC naon ABC batu baterai coba itu Kopeah Udin dijual KUD teh kitu ye koperasi unit desa Blegung sia teh
oh tak itu atau singkatan yang goblok mau liur aing ada tong dibawa ngomong bari na kieu mah jegur teu kanya podara teh si goblok kawina teh sia maksudna teh eureuna sia nah da kuring teh ngaku raja geuning aja dong di dieu sia simur kapan sim kuring teh kitu ieu teh caket perbatasan Astina panginten katingali curcor cai ayeuna mah nu harerang kunaon maka dicarek da kuring moal beunang dicarek ai kana bener mah kitu tah nah aya kasepuhan aya kadua atoh nu asih di pulang sengit nu nyaah di pulang moha ulah kapangaruhan kudu ngewa atuh ulah dituturkeun ngewa teh dagangan setan teh mah eta si goblok kawas nu heueuh we ngadalil sia ieu moal leuwih ti aing deuleu pangna muka pasantren oge pangna muka padepokan dijajal sokalima murid-murid aing geus jalan lemar Kurawa Panawa Balaleunghar burung nangtung siang lempang buru di juru buru dipanto ngalayan tengah imah sia da iso adunya mah lain udagan keur kuring mah ayeuna murid-murid salira jadi raja jadi itu jadi tek-tek bengek jeung teu ku hanteu ieu pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna keur kuring sabab naon lamun teu dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa nya kudu dipodaran ieu mah kudu dipodaran jelema kieu mah nyesatkeun ongkoh aliran naon sia teh aliran listrik cicing reng lamun kitu carana maneh bakal dipaehan ayeuna tah lamun nyakut kana rek dipaehan jigana moal asa bakal bisa nyaah kana dirina lintang ti dirina ceuk agama entong perang soteh lamun aya nu nyerang jihad tah ai didinya menyerang pan ngahaja meureun kabawa ku ngewa tapi lain kuring lamun kuring ayeuna dicarek hirup beragama sok dek nyerang aya hak pikeun bela diri dipaehan sia nya insya tega pati sok di luar sia bawa sia teh busur di luar sejahat akan gelom teh hoy bakat ku ngewan bika kitu akan nepi ka kitunya bakat ku geuleuh lain cecengiran we ieu teh bakal itu sakitu lobana nah teh sieun ku loba aing datang ka dunya sorangan balik sorangan hese pamadegan geus kitu negreg Gusti nyangakeun da abdi teh kakurung itu ku kodrat irodat kersa pangawasa rahmat pitulung nyangakeun abdi mah teu ngagaduh-gaduh sabab salira terus ngajadikeun jalmi kitu benci mah henteu abdi ngan abdi hoyong lalajo ditingker Kang mesti dibere jang lumpat wa ayana cing pololotot bahasa kasar nemongkeun kawani eta teh secara teu langsung sarua jeung nemongkeun kalemahan pribadina bener ku pololototna oge atuh kaciri cing pololotot sing paradengkreng nu nyeka bedog nu nyeka pedang jeung sajabana maruk dewek dek sieun murukan rek lumpat ulakan samaruk sieun wani henteu dek sieun henteu ai wani da anjeunna ge nu aloh geus ngajadikeun jelema nu kararitu ai teu sieun apan aing ge nu anjeunna keneh gitu keun antep euy balik ke buru-buru cicing sia mending kabur goblok
eta kalanceuk si gareng ngariwangkeun akang beureun bisi pangna ku aing tara dibawa ge nya tak kitu sia teh mah kasar cara tumpah-tumpah sia heuh cenah milu deui kitu ah cenah milu deui ka rombongan tradisi alah ampun aing bedeg aing rek kieu deui cenah milu deui kitu kan wayang bener alah nepi ka kitunya hirup di dunia ieu lain kaalaman akang rupa-rupa jelemanya kan tak ieu teh kajadian kieu teh pikeun ngabuktikeun ayat-ayat Allah bisi pajar bohong nganyatakeun yen maha benar Allah dengan segala firman-Na bener dina nalika para Nabi Adam dek dilungsurkeun ka bumi tepan para malaikat teh protes kumaha teh Kang nganahakeun naha make rek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab bakal saling paehan saling kocorkeun saling gorengkeun saling dedetkeun tah ieu teh bukti nyata ini Kang lain di ditu di dieu ge nyata ngan leuwih ruksak pisan jelema teh lamun geus nyieun gedong di jero gedong nyeun dapur di jero dapur nya Kang heuh leuheung gedong di tengah lautan akan dituna kita membela ieu teh sidik dunya teh panggung sandiwara moalila mode ieu wayang di panggung keur harirup keur hari isuk-isuk mah dirungkadkeun panggung di entepannya kana kotak kabeh bener di mana heeh tutup teu raja teu si cepot kadang-kadang raja teh selalu ditindihan tah ku si cepot di mana tutup lawang si gotaka di mana tutup lawang si gotaka mah sidik ieu dunya teh panggung sandiwara dar nyeun sinetron deui bener nyaniwara deui beuki jero kurang ajarna teh eta jelema teh marake kedok ai kedok rupa-rupa kedok agama kedok pejabat kedok itu kedok ieu kadang-kadang dek nyaah ka nagara jeung ka bangsa ge ngan ukur dipake kedok ngungkul buktina mangaruksak teu aya daya kanyataanna anu puguh sidik mah kedok rahwana wungkul kabeh topeng topeng naon sia jajampean goblok baca dikeun jajampean cenah jaga jajampean nyaritakeun teh Kang alah nya teuing jelema geus kararitu tah tuh tingali CS aing mendukung Kang mendukung ka aing tingalikeun heeh batur si gareng nya teh da beda bahasana uduk moal rupuk cicing ngadan yang beak padahal heeh mangga bade marulih mangga mangga nuhun gitu hah oh alah laras Kang batur dewek itu nu resep hiburan teh heeh jempe gitu uduk kumadek atuh alah ampun aing hayang dangdut wah itu dangdut nu kieu mah alah kalak tilu pemajikan maneh we atuh alah alah lain aya wae Siewon geus kolot aya mah murukana teh geus wak-wek-wok ngomongna geus siewon teh heeh urang teh sararea geus karolot tereh pae euy Kang da moal wae tereh pae urang teh tereh di ruang tareh bari nya
Euy. Sinen, bogoh ka Sinen. Bukan beneranna. Karunya eta. Hayang ka Sinen meureun di dieu mah kadoma we terus. Alah. Da teu dibalikeun mah tutung. Alah, jang. Kasih dawala kitu segala rupa ge pan urang mah fungsina ge hiburan heuh. Urang kasamut we. Kitu. Jog ah. Hiburan maulah curang sok aja. Bari urang ngadoa mudah-mudahane nu ngayakeun ieu hiburan teh boh tempatna boh nu ngayakeunana panitia hiburanana nu nongton nu ditongton nu icalan mudah-mudahan sadayana cing ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tah kitu atuh nya diaminkeun mapan bakal dijabah mudah-mudahannya. Coba. Sok hiburan jang mandi. Naon kan? Abur. Hiburan jang mandi. Naon ya atuh laguna mah? Jang mandi we kayaknya. Lah, naon? Dieu euy. Sok sageprek sewang motenya. Nayaga mah Toba. nayaga anu nyarengan Soloyong we nguping jai pongan. sadaya pahajuan sa ngiring aku Bus. nyangakeun mah pakumet me Toba. nyangakeun kawilujengan kasadaya kaum dangu kaum dangu kanu jauh sok tiba kateuing pakari manfakeun lamun Tibatan mah tibatan pegat kuliah suka dibeli upati suka dibeli upati Unirup selang-selangan pakumet lepas tenang sabeung doa pangi kasenangan dian somantri Kang tunyoran hancuran Kok bari ngarokok. Elikala wiwitan embab hirup muka malina nyawa awakasan padalang naik pasti mau kalalan jowan Melakmat si dadosan
Sahan urek kaharkan Iwati kawaksaan tos tong diteraskeun ah Pilih tuluy utah. geuning ieu teh ngadon kemang beureum buah buleud euy Naon make kemang beureum buah buleud segala. Jauh-jauh. Tina jaipongan kana kemang buleud. ai kemang beureum teh paseaeun buah buleud kana peureup Nawa kejong nyaar pipas. teu pantes ah sarua jeung nemongkeun kalemahan lain tukang beca perebut duit 100 perak aing mah Oh, dah benar aing calo. lain ngagorengkeun kuring moal gelut tina soal anu kitu gitu Eueuh paedahna berenang itu era tuh balalager orang Tasik mana orang Kulon teh mana Bandung bade nyobian atuh mangga jadi eueuhnya beres. oh alus teh nu kitu teh Otak moal cinggar orowok dan dieu mah. alah sok ngarareunah ieu teh nya euy tangarana ieu teh komunikasi komunikatif Komunikatif. heeh ya Tina unak-unak gitu. lain kuntung huntu itu alah Aiko kitu teh. temenang jorang kewuk we biji teh mana teh tina kewuk Kamu dawa kebuk wae. bener tina kitu sok atuh maneh ngadalang ah lamun teu bisa cicing seuri we cicingnya Eueuh piseureun sare. alah nu matak hirup di dunya mah keun bae da sagala jadi atuh di dunya mah sagala jadi nu kitu nu kieu teh hate we ulah kaganggu Rek nu heeh beureum oge da geus jadi. geus jadi jajadianana tuh si Thomas Alva Edison Naon si Thomas? piraanana pakuran hayam keur nyeleungleum mikir manehna nepi ka bisa nyiptakeun listrik ayeuna sadunya menikmati tah ladang tapakur si eta Bener. heh Ai daek mikir mah ai daek mikir mah ti jelema saurang dah si Thomas Thomas Alva Edison apa ieu? dari urang mah loba saur tanpa bukur teh atuh metak ama gawe temongkeun nu hade Ciri. Ciri urang. temongkeun ciri nu mandiri bangsa nu maju teh nu kumaha hah Anu teu loba omong. gitu ceuk aing oge ulah loba saur tanpa bukur da dewek mah paling sieun ku jelema nu ngatayap jempeh sieun nu kitu mah aing era Isir. sabab naon lodong lamun ditakong ngalentrung kosong lamun ngebebeb eusi dah heeh Bener. gitu cek aing oge ulah sok kitu dumeh dewek ngigal bieuder kendang dikeplos-keplos teh nyinggung teh ka aing Make nyalahkeun ke tukang kenang segala. cek aing dewek mah embung pasea tinu kitu kendang dijempe-jempe der jadi ribut ngan si laing ulah nungtun Raja Wisuna Udah kuringna ge da atuh ribut tinu barang teu sapira.
naon atuh jauh molotot teh ka tukang kenang teu pugu-pugu lain molotot ka tukang kenang apa siling jeung dewek teh saromongan nya nya salutan saromongan nepi ke tesauyunan nah wake jeung nyebutkeun teh sauyunan koperasi geus ngabejaan yen urang teh kudu hirup paheuyeuh-heuyeuk leungeun pantai antai tangan gotong royong hirup kumuh babarengan eta mah dina koperasi dina sagala widang di urang di romongan da kudu kitu nya atuh da kudu kompak aing iga kenang dikaploskeun naon alasanana kaharti ai sidawala adi aing digenah-genah hari aing dikaploskeun tong sok kitu sia tukang kenang jelema mah teu wani teh hareup ti tukang euy teu wani ti tukang jalan lemes jelema mah bener teu kubadag lemes heeh tong sok kitu tadina urang teh pamohalan dumeh ka akang meredeket kitu banyo tadina lamun dek banyo intern jeung aing ini kan di depan publik loh bego benar kuring salah nunana banyo di hareupeun umum lampura we Kang ulah dumeh hampura beunang dipenta dar kasalahan dijanjieun anak gedean deui hate kuring pira kitu eta si pegek nepi ka digedekeun coba jeung mawa kana beungeut di goblok da kadang-kadang jelema mah nu pegek soleh hatena nu mancung kurang ajar kadang-kadang ulah nempo beungeut sia da pangeran oge mun teu na ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna teh tuh da nyahoeun tuh barudak oge geus ngarumasakeun urang heeh ngeung geus mah geus we tong digedekeun can geus wayake mah aing digugat ke maksud dari geus ngadalang persoalan nu bieu geus mah geus panu gede teh kudu jadi leutik nu leutik jadi musnah oh jadi sileng minta dihampura hampura aya kubagja hirup aing peuting ieu ngan ngahampura we ka batur tapi da keun aing jadi leuwih loba hampuraeun geuning euy gitu kitu tah heueuh keun dihampura kedek lah akan ngan ulah sakali-kali deui heuh moal heeh moal gitu kuring rek hampura elah tong calutak da lamun eueuh aing mah sia teh moal nyara ratu mah mending ngalalangkungan nah da kahirupan sileng teh pantina saron tina kenang pek lamun aing teu payu tong boro panayagan ieu dalang dek kumaha nyatuna sia sok pikir hikmahna teh gede pisan ieu teh ngahaja mah nepangan urang dieu hese tapi ku jalan kieu urang bisa riung mungpulung heuh silaturahmi can ayeuna ieu unsil oge ti koperasi teh tingali bisa mukakeun lapangan kerja dina peuting ieu tingali nu dagang sate nu martabak wah tek-tek pengek akang can ngelestarikeun budaya ieu teh merupakeun aset betul Asep Sunandar Asep atuh tambah Asep ngalang awayangna ge dewek kamari keur di Inggris akang ngalang-lang Inggris ke 40 dinten ah montong tadi ge ngomong wae teh ngocoblak wae teh dicarek geuning heeh heuh eleh anas aing ngabrag-abragan di ditu pek teh keok ni era anak meuli baju Inggris aduh anas meuli baju Inggrisnya geuning jubah teh milu alet-aletan pek teh eleh apaknya kemana di lahan nih bawa bandera gitu nyata aing mabok urang ditu mah da mabok ngaranna ge nya nya cicing na trotoar geuning gigireun botol bari udud teu ngaganggu kan nu gelo di aya urang ngaliwat teh halo boy ka urang teh kitu wungkul tartib aya oge nu megat ka aing mun reuwas eta mah kumaha boro aing geus pasang kuda-kuda da geunah gelut jeung nu jangkung gede mah tuh aya ku silat mah geunah wae da ku teori mah sagurawi aku geus pasang ge kuda-kuda pek teh menta namprak menta udud udeg teh beres ya bungkus dibuka ku manehna
nyokot sabatang bikin deui ka dewek tak kitu urang batur manu mabok di urang acting tuturut muning teh apa dibawa ku garong yang ngicilik merukan rek di paraban alah ampun aing logai di urang mah logai loba gaya lah cingah entong kitu hirup mah wah pernah teh dewek ngereng-kereng teh hegigelan sok atuh dukung sok atuh aya mah da sagala rupa oge apaan ieu dengekeun Sora Sharon, Sora Bonang, Sharon, Bonang, pan beda-beda ngaranna teh. beda Gambang, kenang, rebab. Tapi di mana geus ngalagu breng teh ku ngagigi, museur dina hiji lagu kadengena ku ceuli jadi rasa kaituna nu narimana. ngalakeunna. Heeh. Terus sok pangkatan. Sok kawihan sepanjang urang gumelar ulah kendak nyai tiar mutu tutunya siar nu awon perlu disinglar malelang dianggap balang dianggap pekerjaan wanita genah gitu rek bela ulah kapalang ngabela ka lemah cai eueuh nu protes eueuh nu demo sabab lempeng da ngagigi teh coba lamun ayeuna Sharon dina laras pelog Sharon nu hiji laras salendro Bonang nakona ka mana karep kabeh we geura sok dengekeun ku aing paling ceuk nu hajat teh meureun ceuk panitia atosan we tah teu beda dina ngajalankeun roda pemerintahan oge cara lagu nu bieu ieu teh awut-awutan mana tuturkeuneun aing pikir ku sia lamun geus teu puguh tuturkeuneun saha nu kudu dituturkeun kumaha nya di dinya kahancuran teh teu mikir sia bener buah pamuntangan meureun teu ayeuna dirungkadkeun ieu terus-terusan kitu mah nu batak di bejaan terus ku Allah teh gempa teh itu teh ieu teh panggeuing ka urang aya juru kawih ti Tasik saha Mamah Entin Mamah Gagak teh semohon tigiri bayu alhamdulillah tak kitu jiwa seni mah terojong we cing tererekel ai ahli-ahli seni mariung mungpulung heueuh apaan seniman jeung seniwati ngaraketkeun duduluran teu duduluran ulan uluh nuhune atuh bagus nya kitu teh ceuk aing oge peperiheun atuh di kieuna jarang panggih nya lah naon ayo urang sami-sami ngaronjatkeun di kegiatan urang di kampung nya sok gotong royong kanya naone urang teh sagawe-gawe tapi anu aya guna jeung mangpaatna pikeun kepentingan negara jeung bangsa amin ya